Nepangkeun abdi di kelompok genep di kelas 8A, anggotanya nyaeta nama abdi Diki. Wastali nama semua. Abdi bade ngepresentasikan ngeunaan guguritan. Guguritan teh nyaeta karya sastra dina wangun nyaeta atawa puisi anu kauger atawa kaigat ku aturan buku. Struktur guguritan teh nyaeta kait suku kata, rima, irama, sareng, makna. Kaidah guguritan nyaeta suku kata, pola rima, irama, tema, sareng makna, konsistensi,